sakieu jam sakieu di can tutup. Nyarek kan apa nih kieu? Resep Ami ini, resep toko Ami, ya Allah. Nih Ami, nih dagang teh kue naon wae. Sawe jeung juga. Ami ini kabaran. Lain kabenaran ka dia teh keur ngitung. Nah, udah nih, udah. Ami nih, ini nggak selop. Jam itu rek tutup. Oh, Ami lain kabenaran keur ngitung jeung kabenaran. Kabenaran bisa aya ujang we ka dieu. Nya. Mantuan nutup. Cek aing. Di buruhan atuh nya ari mantuan itu. Nya da wadadan ge pan sok di buruhan. Oh, sok di buruhan ya. Di buruhan samantoeun meureun paling. Nya nya. Ujang nah. Lila teu panggil nah eta kunaon tara? Mabok disuntut. Lain ieu teh loba teuing sujud di 4 malam. Andai, tapi nah abet nyengso digigir sujudna. Da kan di geduk-geduk disusut-susut gitu Mi. Nih. CCTV na teh. Ami tanya tuh kunaon heula. Nya kunaon eta silsilahna kunaon? Jadi ieu teh Kunaon sok. ieu nya Kunaon? kan kamari teh geus balik ke renang teh aing teh jangar teh nya Nya balik ke renang teh flu Mi. disuntut. Teu keur balik ke renang teh kan meureunnan keur mah kurang istirahat nya. Nya Renang meureun pas renang teh nggak enak badan lah habis renang teh. Tah poe Minggu teh geuning ka dieu deui nganterkeun si Aden teh ya. Tah tidinya teh poe Senin teh ngucuur teh Mi. nya. Amira nih ker bercerita jadi tapi gagal fokus tadi. Gagal fokus. Alhamdulillahnya iya Allah nih. Kumaha atuh. Ya sama tuh Ami kala. Nih eta disiplin kita. Tunggu. Amira dipangitungkeun mah. Wah, ieu meser deui. Nya bae atuh anu ningalian di tempat tutup. Gitu. Ya teh, mangga teh. Dilebet masih So, ditinggal, dipilih. Heeh, gitu. Tah, keur poe Senin teh ngucur tah. Iya. Meuli we flumin. Ieu ngitung teh pertama-tama. Ya, kayak apa nih? Kayak lah ngitung mah geus beres ngitung nida moal sugan keur ngobrol kieu jeung leungit hiji da. Da moal kawan tah, moal sumpah. Nya, halangan ku beuteung. Nya, ieu teh. Tah kitu. Nah teh. Tah, poe Senin teh ngucur keneh nya, diplumin we. Nah, pas poe Salasa si Apani apa nih jangan kayak teh yang dipencetan siapa nih ulah ka ditu geus geus dipencetan geus sagala geus kabeh kieu manita rada jejedudan keneh apa nih ieu cek eta ini tarangna sakedeung deui we cek ari teh digesek meureun kami digesek ieu teh pas dia teh mencetan teh di kieu apa di story geuningan anjing di kieu tah pas geus kitu teh cek eta rada apa nih nah rada peurih moal cenah ada kuku lagi teu paranjang peurih cek eta asli can mandi ieu pas geus beres mandi pas ngeunteu anjing boleksek Yang mana? 45. Tuh meja yang ini polos. Anu yang putih-putih hitam? Ya. Iya. Yang panjang-panjang 45 tuh nih. Boleh bentar. Neng, kada neng sorolok eta neng. Oh itu teh kegesek. nya ami nih katingali pisannya ti susud Nya tuh ujang jiga nu mabok. Ieu eta mah mabuk kucubung. lain mabok cubu da emang digesek-gesek ya teh ku si Apani digieu cet nyawa boleksek we kieu Anya asa kacida nya kamalinaan. kamalinaan ya Koncetan teh. paingan hasil dagang natenya beborengkalan da jajan oge ngan nu kieu unggul paci tingali siga nama ieu nyuruputan ieu meureun hand sanitizer kitu we nya saweuna naon ani Yang ieu ge 2 bungkus tingali seepna ge acan bakso di kejoan. paingan bikin agung Marukana duitna ya Allah. iya nih ami nih beborengkalan we terus we Ya nih Allah. emas teh beuki we ceuk Anda. itu tingali Gusti nu agung Gusti nu agung ibadah Lucunya. Iya, ini. Amin ya yang nyekap. Amin ya yang nyekap. Belum. Neng tahu kan surat-surat? Nyimpan surat-surat Mas. Nih Neng mah kaelekeun ku Om.
Oboge apal. Cus urang jual. Yang biasa berapa picis atuh taros. Sabaraha picis nih? 3 genep 7 8 8 jeung 3 11 jeung 3 14 jeung 3 17 jeung genep 17 jeung genep 2 tilu 2 jeung 3 2 genep jeung 3 2 salapan 2 jeung 3 tilu hiji 3 hiji jeung hiji 3 2 jeung genep 3 Tilu 8 3 salapan jeung 3 Opat 4 hiji. 2 nya atuh tilu Tilu salapan, salapan jeung tilu 42 42 jeung 42 jeung tilu 45 45 bicis. andai nih 5 picis satu keur aing nih batina mini menta tuh 5 picis Ngabarengkang. emang Kan dia ngarias lah. Ngabangkat ieu wadadang. Beuki we. nya atuh ami ayo arek tutup Nya. arek dibantuan Beuki we diplumin. kiraha ngariasna Minggu oh Minggu ngarias ya. Dia karek dibangkatan dia. nya atuh ayo ayo Ayo. rek tutup toko Ayo Ayo, geus toko. sore. Ayo. jongko Jongko ayo. ami nih ari ka aing tingali ami mah tempo nya tempo eta keur muruhan aing anu 10.000 5.000 ai tempo ka aing nemongkeun anu rasus atuh ami hui mah pirage 2.000 Pajigur. buru bekok eta mah hui mah kan bekok ka dituna teh Ujang buru urang beberes. nya hayu cus beberes tuh akeh geus sasapu deui tingali kita beres-beres dulu ya guys